Kenapa kamu? Butuh pegawaian yang ngan menang-menang. Anak muda, saya ngorok kene mun bisa mah usaha, ami teu ngadelkeun batur, mandiri. Pekerjaan mandiri nu dipika bisa kurang hanyalah maling, Mang, maling. Ampun teuing tong kitu atuh. Sok lah bisi aya pagaweanaeun we emang bebeja ka urang siap melaksanakan lah. Tu boga da euy. Kieu we atuh eta budak nu digandong ku Mang, cong pangagandongkeun ku urang nepi ka imang ke Mang bayar ka urang goceng. Coba eta Mang bari nyuhun baskom, bari ngagandong budak awak gendut, hayang turun bero woi. Mang boga imah. Yuk, sok ta bisi imah nalaledok, ku aing cong pangnyapukeun asal diburuhan, bisi Mang boga pamajikan kurang belayan, kurang cong pangebelaikeun Mang, asal diburuhan we urang mah, geus. Aduh, di mana ya aing? Mun teu salah mah aing teh tadi teh nginjem duit ngan teu meunang-meunang. Terus aing lulumpatan lelempangan, terus aing ketabrak manuk kurang. Terus aing pingsan mun teu salah mah aya nu mere napas buatan kan sungutna teh bau. Aduh nyeri. Aduh nyeri aing euy. Anjir. Anjing nyeri. Tolong. Oi. Selamat bertemu kembali. Mang teh dokter ari sugan urang lain. Iya dong. Aduh. Tenang, ieu mah cuma misalah. Nya. Godong deui ge cagur. Tenang ke dibere pagawean. Gawe naon? Tukang servis. Servis naon? Kantong. Mulai gawena iraha we ge aing bisa isuk ge bisa, Mang. Salah servis kantong. Ibu, bapak, servis. Woi. Hei, santai atuh tong gedar-gedor. Bi, bade nyervis kantong teu. Isuk kene geus datang ka dieu saleuheung mun kasep sia teh. Ji tong kitu atuh bi ngaranna geneangan rezeki sok bisi ibi gaduh kantong nu geus sararoe. Bisi bade dikaput sok abi mangga. Untuk pelanggan pertama diskon 0,05%. Eta naon tabita naon? Dempogra. Kantong nu geus butut mah. Dipikeun kurang ge. Iya mah jiga alus kene euy. Bolong saeutik. Terus eta nu lainna ta? Nu na keresek sarua deui kantong eta. Manis sok beunghar bibi mah beungeut melas ge. Cik atuh tong mubajir hirup teh, kantong alus kene geus dipiceun. Atuh bolong saeutik mah dekeun we make solasiban ge da waras ieu teh. Ari geus ngunggul kieu rek kamanakeun ieu. Duruk eta mah. Dempo atuh urang ieu. Inditan ge mawa keresek ramayana da teu boga tas. Bersyukur kuduna mah sia teh bi. Ieu barang-barang lamun dijual da pasti payu keneh ieu kabeh ge ieu komotan ieu karung pasti payu. Tenang dah urang mah loba duit ieu. Janda deui. Asal lu tahu. Aku duda geus we coang kawin jeung urang mi aya nu mapatahan kana jalan yang benar sia teh bi. Terus ami jauh dari fitnah deui bi. Eta ge maneh janda tapi loba duit. Di mana coba duitna eta lamun lain ti berondong mah sia teh aing curiga ka maneh bi lah. Jadi maneh ka urang teh nganggep cewek nu teu baik kitu. Lain gitu. Sebenarnya mah bibi teh baik, cuman sangat disayangkan. Kenapa janda gitu loh. Bisi daek ka urang ieu mah yuk kawin lah. Kami maneh aya batur. Terus di teuing aing kudu kawin jeung maneh. Dah heureuy urang mah biasa we atuh bisa teh tong baper nih geuleuh. Baper beungeut sia jiga bemper. Merukanan siana alus beungeut ledeg. Awak jiga paus megalodon sami jeung kantong ieu warnana hideung sami jeung beungeut sia bi jeung beungeut maneh tah.